Abu Nawas mati tak jadi kodi tembungannya nama hendahan kukudaan make para pacau kukudan make para pacau teh dianggap jelema edan ku kabehan diiring-iring ku budak letik di edan ku budak letik Abu Nawas edan sementara raja teh ngaharepkeun Abu Nawas supaya jadi qadi pemutus hukum sanagara lantaran bapana ngaranna Syekh Maulana eta teh kapan jadi qadi setelah maot Syekh Maulana diharapkeun Abu Nawas teh lain jelema sambarangan titah jadi qadi tapi Abu Nawas embung nu mantak edanan Abu Nawas mai kuari mah urang teh sakola teu naon ge hayang jadi deukeut jeung pamarentah Kiai tolol Kiai bloon sakola teu naon teu kapake burung tintah kampanye bungah jasa sapira dibere duit sabaraha cilek-cilek belah kenca tuh kan. Nah, nu mantak ditanya Abu Nawas, naon maneh nu mantak embung posisi bapak ngagantian posisi bapak. Nu mantak embung lantaran bapak waktu dek maot teh ka kaula ngahareos Abu Nawas gadis ya. Naon bah? Abah teh geus teu kuat asana moal lila deui abah paeh. Aju coba emban celi abah nu belah gatuhu diamban ku Abu Nawas seungit bah celi abah seungit poharang teh seungit bah coba nu kenca bau bah bentek jasa bentek bah kok beda sih celi abah nu katuhu jeung nu kenca kunaon nu mantak aing neuk bebeja ka maneh Abu Nawas nu mantak celi abah beda bauna bage aing ngalawudu teh sok kaget asal ngalawudu we pelbah ka celi aju curug abah diambeun nu katuh mah seungit nu kenca mah aju benteknya sa abah ge teresep kunaon bah ieu lah cek bapana Abu Nawas gara-gara abah jadi qadi pemutus hukum ieu kadang-kadang aya perbedaan hukum-hukum teh nu ieu mah dilanjutkeun nu ieu mah dibenerkeun eta seungit kana ceuli abah aya nu ieu mah kadang-kadang ditarabas bae ku abah teh lah nu salah dibenerkeun nu bener disalahkeun komo lamun hajunyana babawaan mah abah teh ya eta abah kalakuan abah kos kitu nu mantak ieu bentek biasa ieu kitu bah tah nu mantak kehukuman abah sambarangan lumpatna ka kenca ieu culek bau jasa culek wuh bah ulah diomong-omong manya Abu Nawas boga abah culean we bapana tadi dinya Abu Nawas embungeun jadi qadi teh embungeun nya mah geus jana mah kuari edanan daripada dijadikeun qadi dijadikeun mufti mun kuari mah muih mendingannya disebut edan tapi terus baik sebulan 2 bulan terus ditalingakeun Abu Nawas teh cager apaan teh Abu Nawas teh cager apaan teh coba ketika cager tetap dek dijadikeun diselidik barang diselidik bener ja Abu Nawas teu naon kula nyaksian teh edanan Tuan Raja bener edanan ya nama panggil ke Tuan Raja seserian hehehe sia edan bener apa edanan sih hehehe wah cek Tuan Raja ya edan bener henteu Tuan Raja edanan nah hasil Tuan Raja eledet seseleh lantaran kadelana edan beneran teu dijadikeun naon eta Abu Nawas mantakna seuri jauh jeung pamarentah teh tapi masyarakat tetep nanya urusan agama ka Abu Nawas sanajan nagara mutuskeun tetep lamun cananya ka Abu Nawas mancan lantis iyalah hebat Abu Nawas sebab Abu Nawas teh waliun min auliyaillah
mantap kaget barang di Baghdad teh di Baghdad kaayaan anak kuari di negara teh lamun nenden duit sadirham engke sabulan anakan jadi sadirham saperak masyarakat nenden duit mun kuari mah bang merek itu jelema-jelema khusus di mana-mana nenden duit eta 10 dinar engke anakan sabulan sadinar lamun nendena 20 dinar anakan 2 dinar kitu jeung kitu bae pohara jasa akhirna Abu Nawas nyana ceramah dulur-dulur sadaya besindeng nenden duit dikula bae engke dikula mah anakna mun 10 dinar 2 dinar kaget atuh kabeh bae hebat amat Abu Nawas wow lamun 100 dinar sabulan 20 dinar atuh nareundun kanyana Kiai kabeh sareuri we Abu Nawas kuari geus aya di golongan urang kaknya geus mantep jasa mantep jasa waktu ngan dipilih ku Abu Nawas teh sakabehna ditarima hiji nu ditarima teh dulur nomor kadua nu ditarima teh jelema-jelema darareukeut jeung nyana ai kitu mah nu jarara nu teu wauh tita ka ditu bae jasa sarua bae ngan pedah nikel doang ieu mah mun 10 dinar 2 dinar sabulan kabeh hararayang ngan teh ditarima ku Abu Nawas teh tita ka nu sejen bae putu nu sejen nganingkatkeun di sarua bae wah teh pohar asal sabulan bae alokna datang gadinya Abu Nawas makna kuari anakna tah breng dibere bunga jasa sabulan datang deui mana Abu Nawas anakna dibi Masya Allah atuh kabehan nyaraho Abu Nawas teh geus akur jeung urang kuari riba-ribaan ternyata Abu Nawas geus hebat jasa 3 kali alona datang deui mana Abu Nawas anakna tah mantep jasa pas ke 4 bulan datang alona mana Abu Nawas anakna ceurik Abu Nawas ceurik gugulingan ceurik kunaon ceurik jakena ceurik terus teu bisa direpehkeun ceurik buat udah datang kabeh ka dinya termasuk Tuan Raja lantaran Abu Nawas ceurik hadir Tuan Raja hadir Abu Nawas ceurik kunaon ceurik teu eureun ceurik diisuk dimimiti dipenta duit anakna teh eta anakna ceurik bae datang ka lohor datang ka asar datang ka magrib datang ka isuk deui eta raja kaget Tuan Raja cek mana coba antepkeun heula coba ka iraha cicingna ya Abu Nawas iraha cicingna geus 3 poe karak cicing tah urang tanya Abu Nawas kuring geus cager tina kasedih tina kana langsa tina kasusah cek Abu Nawas emang sedih naon gitu Abu Nawas kieu nu mantak sedih teh kunaon alo kula nenden duit dikula aju anakan unggal bulan sok dicokot anakna 2 dinar atuh ku masalah barang kuari dinarna mana pae aduh teu bisa anakan deui ceurik deui na ceurik kabeh kiai-kiai gauleng masa si dinar pae kabeh dinar kudu pae cek Tuan Raja ge dasar edan meureunna asa dinar pae geus reda deui Abu Nawas ieu sanu pae dinar pae jakiana jadi geus teu bisa anakan deui waduh teu kaharti aing maunya dinar pae ai dinar pae teu kaharti ai anakan kaharti tantu nu ngajawab kiai-kiai kabeh nu ngajawab bisi salah
Tuan raja datang. Munawas, nu paeh saha? Dinar. Manya dinar paeh. Aing mah teu percaya jadi dinar paeh. Tuan raja dinar paeh teu percaya, ai anakan paeh, ai anakan percaya tante. Henteu, atuh mah teu percaya ku ari ararakan paeh. Tolol goblok. Raja tolol, raja goblok. Kiai bolon, kiai tolol tuh. Cak raja kieuna doang aing mah yeuh. Ngamuk lah yeuh teu beres yeuh. Cak eta tuh ka aing pan. Tarolol juga roblog kabehan gai anakan percaya ai paeh teu percaya pan blon eta teh kos kitu teh lumpat Abu Nawas ka gunung cak kiai teh nya urang blon atuh kitu mah aduh bantak kitu sok nenden duit di bank nu sok nyokot duit di bank eta teh alabatan hurang ai hurang kumaha ai hurang mah polona di hulu taina ge di hulu geus jelema anu osok nyokot duit di bank cenah anakan cenah incuan minimal bunga blon ai paeh teu percaya ai anakan percaya geus lamun Kiai Haji sok nyokot duit di bank eta teh Kiai Haji tai ka hulu-hulu aya ku ari ge jelemana belah kenca kula belah katuh ge aya lah hareup aya belah tukang aya iki Haji tarolol geroblog cak Abu Nawas lain cak ula Abu Nawas ngablog goblok tolol sia anu osok ngeririt goblok tolol lain cak ula cak Abu Nawas